inget ka dongeng abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkan ku abah naon ya geus pasrah we sakena teh mah selain obatan jaga mah sing gede hate coba bae ka puskesmas lah geus sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri ceuli eta nyeri irung eta ngarep puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta asma eta geus aku lagi ke Jakarta geus ka Singapura segala geus beak ieu geus jaga banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah lah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan tes bawa rinung nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jeber rada ngeunah ini ci bener oge cenah terus isuk dan minum deui apa sakaligus bae paling obat dieu sakjana mah permen meureun atau overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai sakjana bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teh cager-cager komo mana ge teh cager jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum wasallam kunaon ya waduh dia boleh Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha isi tentang para donas banjir Bogor. Alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari mudah-mudahan aya manfaatna tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi daf'ul bala jang urang kabeh ku sebab urang sedekah ku sebab urang peduli Allah henteu nurunkeun azab ka urang sok sieun ngarembet bab dedengan teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton ai prak ka sorena Bogor belah dieu haju ka Bandung urang Bandung nempo orang Bogor kabanjiran kabanjir isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang mun tayang kanu bogana neuleuh mobil teh hargaan geuninganan sakumaha mobilan sing Arab imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak macem-macem ya Allah dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan
segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga. Alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor, jadilah mobil, jadilah imah mewah megah. Cagalah yang nyawa sia eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku aya deleukeun ya ku aya ayo sia mobil sing arapung harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana ku aya sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak Masya Allah hayangnya hina dunya tah ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain usia nu aing ayo araku ku sia tah aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh mantak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu ibadah nu geus ulah ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek teu kumaha Allah bae terus ya jadi sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah dia aku mun masih kene urang ngaku berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun ke di sidang dahareupun Allah ai tanaga nu saha maka di aku kusnya hirup sia nu saha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia osok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya teu aya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh. Nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang geus ulah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majelis sendal sahabat cokol jeung Allah ieu rampang piributeun teh rampang nasaubna araratah kabeh nu Allah hatung geus atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasan syariat mendak jelema lamun nasaub bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasawuf eta ge syariat bloon ai kaidah lo geus jaraho kabeh ge ieu bade bloonkeun bae geus urang sebab naon syariat bae henteu nasawuf atuh mikiran zahir bae nasawuf bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh keluar di majelis sendal sahabat belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot janu Allah ieu atuh kabeh eta kan ngaranna teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah aja sararang cenah wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah dan azab mikung teu kos kitu bentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna. Nah ieu kitu ti sisi gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun kadatang ka urang. Adapun hajugu Allah disampaikan betamatun Allah iya ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge ya teu make modal tuh nya sedekah tah asal geus datang ka sedekah bae merengken
istighfar atuh teh kok ziarah ka kuburan badara raek gitu. Tapi coba ziarah ka adi, ziarah ka kakak, ziarah ka uwa anu bereun. Uwa urang karunya teu susah, urang zarahan ka ditu yuk, urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu, urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna. Embung mending ziarah ka kuburan we jakena nu menta ka kuburan. Hampang zarah ke kuburan paling geh merek kolotrak kadenya tuh nu kolotrak itu mana gede ilmu ge anu teu loko kolotrakan mata eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilaina leutik itu anu nilaina gede waktu ngagepok tilo kadeng kos aja pengen di kantong na tilo kadeng nanaonan kadang itu ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare teh bener tungkul heueuh sian gacung pare eta kitu kedeh jelema. Nah ieu urang kamari menang 72 juta. Alhamdulillah dibagikeun ke Bogor melalui adikula anu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaiana 2 truk. Alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk. Berikut jeung aya tersisa anu lain tersisa anu nuturkeun sodako-sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkeun ku urang kuari teu boga imah. Boro-boro pakaian imah ge eueuh. Dek dahar hese. Nu dibutuhkeun naon cekula di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas hajo pasak dagingan beseuti tari masak berarti kan tari masak kada sebab naon dibere beas atupan butuh sulu butuh minyak jeung sajabana ta eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus ada garing-garing. Alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas. Maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman-kiriman beasna yang ka dioper ka ditu sangat membutuhkan. Terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama lupa bahkan meureun nu lain ustad ge haju ngaku ustad barang ngadenge donatur masuk itu kapan henteu di ditu mah emang di dieu gitu. Jadi begitu, proposal ngabangun, nah pondasinya dipoto pondasi batu. Emang ternyauan gitu, atuh kan kerja sama jeung DPR, beloon kan DPR. Baheula teman kuari melalui parat. Aduh ya Allah, ya Rabb. Eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae, nu henteu bae. Kurang belajar jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan untuk donatur deui poe jangan menambah-nambah naon kitu ngaranna cocobati Allah kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake bajuna cekulagen nu layak pake disurtil ku santri aya anu sletingna geus teu jalan celana sletingna teu jalan deuk nyalana naon atuh
Sleting teh jalan atuh gubal gabel. Aya deui androk kancingan. Ya, ieu mah deres deui resep urang. Aduh kancingannya dihareup di kancingna. Ieu memberen siap pake nu geus kieu memberen ya. Saya keur carita kitu nu layak pake tapi eta ge teu nyalahkeun meureun teu boga ku hayang-hayangna. Eueuh bikeuneun iwal ti eta eueuh masalah diaromean heula. Nah, ieu jeung minggu selanjutna anu keur bener-bener urgen. Sangat aya nu masih keneh can kajamah ku donasi lantaran teu bisa nyampe ka ditu. Nah ieu nu keur penting mah langsung urang dituna. Langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko ka sasaran-sasaranana. Masya Allah. Nah ieu urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui. Urang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidaf il bala kitu para jamaah begitu datang di dia dibagikeun aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bungaheunana luar biasa sebab atuh bisa dibayarkeun. Warikan ngarumpul keneh engke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing. Ka mana balik anu aya keneh imah sapotong makanya anu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar. Iya kan, Masya Allah luar biasa. Sanajan geus dipersilakeun balik deui atuh ka mana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana. Seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hina dunia teh hina, mobil hina. Tuh ya pakaian teh hina, jabatan teh hina. Lamun urang ngagung-ngagung dunia etalah anu bakal nyilakakeun urang. Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah. Anu ditilai ku Allah adalah tauhidna. Nauhidkeun ka Allah asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah eta teh lain bicara tapi kayakinan. Lamun geus asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah enteng hirup. Asalna urang ti Allah eueuh aya nu ngaayakeunna Allah geus aya di hirupan nu mere hirupna ge Allah salila hirup sehat nu mere sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab haju cagerna ge kitu ke. Ingat ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayankan ku Abah. Nah geus pasrah we sakena teh mah selain obatan. Coba sing gede hate coba bae ka puskesmas lah ya sapira puskesmas obatna
gering eta kena nyeri ceuli eta nyeri irung eta puskesmas baja kos kita tuh batuk eta asma eta guys kalau geus ke Jakarta geus ke Singapura segala geus beak ya jaga banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba wae ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah lah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan geus bawa diinum nya kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jember rada ngeunah ini ci bener oge kira terus isuk dan minum deui apa sekaligus bae paling obat diinum sakjana mah permen meureun atau overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai sakjana bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we kanu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teh cager-cager komo mana ge teh cager jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum kumaha waduh dia boleh geus berobat geus wow kadieu bebeakan mun aya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh sagara sabira bujang kaget geus obat tu paten mah geus teh cokoteun guyana ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung guyana dilaksanakeun diinum sat bray ci jangeunah ini awak coba saya tenang nanti bujang kaget tuh loba habak sama kada oh atuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang eta kan ya Allah cakna ngomong kieu mun ti kamari meurang teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah dari meakeun harta heula buku sebab hartana teu bagus ta eta rahasia ya Allah aya nu geus kadieu-kadieu tu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres ayahaan coba di belah kaler atuh ulu tah kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beung aduh tadi nomor ngadar capek ejos ya mah kurang hak hulu ejo eta kos gitu tah ejo ya kok geus ka mana geus ngurut sabaraha bulan ya penyakit teh geus ka dokter ke sana ku prokol geus dah kira prokol gitu. Ini coba kayak prokol enggak prokol di obat warung ceknya nanti ulah sok nganggap kos gitu coba helanan coba punya ajurep besare udang sare teplong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye cerita obat-obatan ya
tunggu naing disumbang bae ku protokol. Siapa boleh baik dasarna hayang jama. Tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik, obat-obat warung. Ingat kula ieu mah alal haq, lain dongeng fiktif. Bener aja kula mah, kula pesantren ka Banjar, pan macul di Banjar. Macul haju ieu ka pacul. Meureun wiridanna poho hari teh. Teurak. Teurak. Waduh, bacocor cek urang dieu mah. Getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu. Lah, sapira kena pacul kan seetik congok pacul. Tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui. Nah, kabelah dina terus ngagedean di pondok teh bengkak. Meunang meureunana bangsa saminggu nyeri bengkak. Baliklah. Balik ka dieu. Balik bebeja ka abah ka ibu ya kitu. Ka dokter bae cenah, ka dokter ka Tangerang. Dokter geus segala rupa teh cager. Dokter deui. Dokter teh cager deui. Geus kompres ku segala. Pindah dokter ngagedean. Pak, daerah aya kira dokter Kamal, ka dokter Kamal ahli kulit teh coba. Ini mah harus dipotong jeung iya, aing berobat dipotong. Sakate teh geus leutik hate. Waduh, mangkaning pemuda keneh. Geus ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung. Oh, siapa sok ka mana bae pikiran teh. Aduh, aing kudu dipotong jempol, masyaallah. Balik ka ieu teh harita keneh barang rek dipotongna ku dokter. Dokter Kamal. Henteu lah, udah balik ka dieu. Balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu, kudu dipotong cenah Bu. Nanaonan. Cek nyieun teu bisa motong eta dokter. Ibu eta. Guys, ada ku ibu dirawatan. Guys, pokoknya mah marud koneng ku ibu almarhumah, masya Allah. Koneng terus di bawangan saya dikuasa. Atuh iba digoreng meureunana. Diuyah, diaduk-aduk, kolot baheula eta. Make daun jauh. Di dina tatakanana teh daun jauh kulutuk ulah di piring, syarat meureun. Set dia. Guys, mana nu nyeri di heula di non di bubui. Di bubuinya saya bubui. Di hau tuh datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya. Mana nu nyerina eta guys. Bu panas kene ulah loba omong. Ibu dokter sia cek cenah bari lalagaan. Ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung di talian ku nyana. Es kumaha teu nyut-nyutan geus loba omong. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalagaan ibu. Sok lalagaan mah dipukul lah begitu. Yes, ditepak ku cenah. Yes. Masya Allah alal haq. Udang subuh. Eueuh nyeri barang dibuka coplok tah nyeri. Nu nyerina teh coplok sorangan, betul coplok bae. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah. Mantak dipraktekkeun ku kula ta eta teh aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah. Nurutan ibu kula ge. Aja gua makan koneng. Nah, ti koreng uyahan. Terusan eta naon garang-garang bawangan. Aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Di sabara urang ya alal haq di sabara urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi. Sarua praktek nama kos gitu.
paeh. Geus lain ngagede ade paeh. Hampir jeung nyanana. Ya Allah, tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ke dokter ya boleh ke dokter kan geus teu bisa anu nyagerkeun mah Allah tadi kan. Nah inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede jasa dibirit salat ke pan baheula mah sok lobakan nu aju ambay-ambayan teh gitu tah baheula mah loba eta penyakit bisulnya merata eta bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul. Ya Allah, tilu jeung cule. Maksudna eta baheula mah kunaon bae eta? Penyakit teh bener-bener kabehan garana. Ye, asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur. Atuh eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah atuh. Obatna teh naspro bae naon ge batuk naspro, korek naspro. Naspro kuring aya kita tahu teh naspro. Gitu ke nasa disugi-sugi diperlukan naspro nah eta itu dia gede bisul bungkul tuh gede geus ka dokter geus ka mana teh cager teh ka abah oh gula teh ira kos jeung gampang cek obat lain gampang ge geus ka dokter teh atuh dokter manu kieu moal bisa aju abah ka tangkal awi ka dieu teh aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah coba cokot bro jalobain tukang geuning digesek-gesek ku abah sot tonggeng waplok kali geus sia balik ka ditu ulah kena coplok dikitukeun teh hees bareng di mah Masya Allah eta barang hudang plong bae eueuh nyerina dicabut kalaluan kalau aku orangnya nyaho kula tetangkal eta nu di handapeun tangkal awi teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta paranti bisul Masya Allah lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis lamun ku korong tanya nah aju eueuh kakarak deuk bisul di korongan eueuh nyana gregetan mana ka korong aya tareka baheula takon kitu tapi lamun deuk kakarak deuk bisuda korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal meme kalau mentis eta embungeun jasa eta ka korong ya Allah ya Rabbi itu kudu nyaho eta tareka baheula tuh mandak cakolot teh bener sama bebeja geus gede emang guna kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal deuk jadi tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon jadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh gitu bagus dan nama tuh korong-korong jadi penyakit tah iya mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir berikutna nu sangat dibutuhkan adalah beas pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu. Ieu hiji pasal ngalanjutkeun tentang praktek mencit. Kamari soal mencit hewan teh aya anu makdur alaih aya anu goer makdur alaih
Makdur aleh teh hartina anu bisa lindeu hewana bisa ditaklukkeun ku urang kayaning domba kampung, munding kampung, sapi kampung lain embe leuweung, munding leuweung, sapi leuweung, jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna makdur aleh. Aya anu guer makdur aleh leuweung satok kesit disebutna. Eta kapan cara mencitna hiji mun makdur aleh mah kudu dipegatkeun hulkum jeung mari. Nah sunah jeung wadah jae urat anu belah luhur. Lamun guer makdur aleh teu bisa dipencit beheungna lantaran leuweung kesit atawa munding kampung cuman ngusruk ka sumur, eta mah fi ayyi maudhi'in kana naonna bae nu bisa ku urang dipencit diraheutah tah kakarak datang gadinya. Kuari mencitna make naon? Nah ieu dicaritakeun di dieu mencit da ulah salah make alatna, alat paranti mencitna beusi salah komo di akhir zaman ayeuna. Nah ieu dicaritakeun ayeuna penting ieu mah. Yahilul ibhu maqdurin alaih wajarhu ghairihi halal mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megatkeun hulkum jeung marina. Tawa hewan goer makdur alih ku cara jarh ditatuan nu bisa bae ngusruk buntutna nu bisa ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipejet eta bae. Ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bikulli muhaddadin yajrah ku setiap anu seukeut anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat. Lamun urang mencit hayam make alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina. Urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngagereselkeun sakaligus. Munding sapi kitu kene, onta kitu kene. Contona kahadidin kawas peso golok menang nyieun tina besi teu naon. Besi kurang dijieun peso, dijieun golok, berangkat urang ka seak. Seak sok nyawanan sia kolot-kolot teh lembur seak mas lalu tampiling manusia seak tuh ayo sia ngomong deui sia ye lamun cisoka cilongok tah cilongok citi ieu orang wajib terlembur sehat teh make ci padahal mah sehat aju babari ci sehat terlembur sehat. Nah atawa belah ditu kan naon kitu ngaranna pasar Ciomas ya pada rincang eta nyieunnan golok hayang anu hebat pangodokan. Siapa di pagodokan eta tukang nyieunnan golok peso teh. Baheula mah urang mun liwat saja tang teng trong geleutik mah eta sikeun naon nyeun golok. Ih jaheut eta di pagodokan.
Dipagodokan mah atuh geus teu kudu tang trengkong jaragonya nama besi dikeutkeun set. Mun aya besi bawa ka pangodokan jeung golok set dipaut doang. Masya Allah. Aju kumaha atuh teu kumaha. Jadi golok atuh henteu. Eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Keistimewaan kemonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanan. Besi naon bae dijieun baju besi ku badan. Besi teh dijadikeun baju. Kurang eta ku sebab ieu bisa dek kumaha bae di modelkeunana teh dileunggeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus. Logam-logam naon bae emas dimple-emple, perak dimple-emple, besi-besi berbagai logam. Ku Kangjeng Nabi Daud dileunggeun Kangjeng Nabi Daud malah nanaonan dek diipiskeun ka dijieun baju. Maka nyeunan baju perang, baju kre, baju perang. Iya cetok perang asana lain cetok berennya ngarana teman cetok mah budak angon ban paranti perang naon coba ngarana helm siapa heran helm bodoh datang ke kolot paranti perang coba cetok paranti ngangon helm paranti motor. Yes, ya ada tak kula besok inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran. Khotib bayaran bareng hudang jam 11:30 guguraan bae naik motor make helm kan. Datang pas kadinya azan, pokoknya na helm tadi buka langsung ka mimbar. Masya Allah tuh jelema seserian kabeh. Pas inget-ingetnya anak baca khutbah, alhamdulillah. Helm tadi buka. Eta khotib bayaran teh kos kitu teh. Nah iya lamun cetok budak angon, helm motor, lamun ieu teh naon? Tudung wajah. Disebut da teh naon ieu? Paranti perang. Paranti perang. Tah ieu kan tah. Tah eta dijunan ku Kangjeng Nabi Daud. Nya nama ieu naon gara-garana nurut besi teh nurut. Mentak urang melet teh melet make eta doana Allahumma layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleus da besi di leungeun Kangjeng Nabi Daud. Lah tuh besi rusak itu teu astaga di kitu-kitu jadi tip jadi leuleus atuh hate wa komo bae atuh langsung penting muncilak we sarwiti pepe kena berarti ya. Aduh masya Allah geus kikian bae tuh aya nu teu kitu tetep bareng dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu asana eta tanu asli na baca tak lain kol basar witi kama layan talhadid li Daud alaihissalam makanya dampe lilis di Kangjeng Nabi dah wari besi dijieun pesok besi dijieun golok kena seket muhaddad abe sakaligus hayam segar harapkeun set pesok mantak diukur heula ka buuk ka dieu set mun urang geus ngasah ukur ka dieu set kitu kolot baheula nah asal geus asah kulit ka dieu set dikitukeun heula set kada buuk krek asal geus teu ra kana buuk atuh geus mun aya nyana mah geus coba leungeun set nu meh kakotok ka nyana heula kitu kan set geus ilahi kitu kene domba bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad set nu seket ya
alat paranti mencitna model besi anu dijadikan dibentukan peso golok nu seket penuh hasin tambah gage menang zahabin emas dijieun peso golok menang urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso emas dijieun golok asana meureun muringkak bulu tapi coba di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa jelema kan saeutik ngan sekian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam segala rupa emas tempat tidurna tina emas lawang nage etana emas tatanjakna nage emas serba emas kabeh asbak nage emas ieu tempat miceun tempat miceun naon kadang-kadang klosetna emas kamu Haji Pendi datang ke ditu tuh geus saya mau ke WC dulu iya kunci kunyana tunggu ditek-tekan lain ngising peso garpuhna sendok na piring tina emas haram ngan ieu keur carita kemewahan dunia nyadakan boga kapal khusus kamar khusus kapal di kapalna emas tuh nyana geus ngasa bangga panghebatna dibanding jeung Indonesia mun naonan nyana di urang malaina pake jelema Mas Tono Mas Darto jadi mas urang di pakai jelema dia itu man tadi Brunei mah di urang jelema make emas aduh Mas Kirdun ya emas tak misalnya emas dipakai di jen peso seket pakai mencit menang perak gitu kan kayu aya kayu anu teras model kayu nu sok dipake jalan kereta api eta mah kahujanan kaanginan teh kapan teu naon sabala puluh tahun ratus tahun ribu tahun eta kayu nu sok dipake itu di rel kereta api tambah kahujanan kaanginan kukumah eta kan hebat. Nah aya deui kayu teh modal di kayu di Kalimantan hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai dipaku ge teh paku nu mileh ngagenyai nama masyaallah kokos tangkal kalapa di urang baheula eta tangkal kalapan kolot teh anu hideung itu diantep sanggeus diantep dicai teh diangkat ke masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah, kuari ngabangun ban baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu da sabaraha taun baheula mah kan kitu. Nah, eta kayu-kayu kalapa nu asli hideung rimbasna ge rimbasna ngagenyai-genyai mun dirimbasna. Eta kayu kalapa, masyaallah. Tah ya kayu bisa pake mencit kaya ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula. Tiasa genyai tak eta bisa pakai mencit kayu kosobin awi hinis sementara kurang dikitukan trak sih ada tah asal dikitukan tah nyin hinis biasana awi hideung trak laikeun kadinya geus ulah make golok kaditu na kurang dikitukan set angkat kan tak eta seukeut besi teu percaya ka dieu hinisna ka dieu leungeun siana mau mencit manuk mah geus ulah make peso ulah make golok make hinis mencit manuk mah cara nyieun hinis ulah kieu ye awi dikitukeun set aja dikitukeun langsung ulah maseukeun tah pantek set kelaikeun rendeun dikitukeun set
potong ke atas itu. Atuh aya make cara naon gitu. Teu ye. Kosobin hajarin batu. Make batu diseketan ku urang. Batu biasa. Dibentukeun supaya seket. Masalah. Ya eta ge anu sok pake nyeketan eta batu keneh bae Pak. Nu sok pake nyeketan golok teh. Batu pangasahan atawa lain nu sok muter teh. Gerinda eta batu kene baheula mah ngan kuari mah dibesikeun deui tendina kita jadi gurina baheula mah batu diseketan bisa pakai mencit halal ya. Kemudian sujud kaca seket halal basah halal mencit hewan anu bisa ditaklukkan kurang cara alat nu pake mencitna teh anu seket mun besi geus dibentukeun peso golok anu seket itu kene tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seket awal ila zafran wasinan kecuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya urang ya pencit ya kuku urang para ranjang geus diseketan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan jangan haram besinan make huntu haram ya manuk dikitukeun kurang set geger haram ke huntu atawa huntu anu coplok misalna aya jelema huntuna sajengkal misalnya ye calinga sajengkalnya na ajuku manehanana atau coplok sorangan kurang diseketan huntuna jet seket huntu teh seket di awak orang menurut ilmu kedokteran nu paling teas adalah huntu teh pang teas nu aya di awak orang bakal dibandingkan jeung benda-benda lain huntu mah teh coba bae ge coba atuh huntu lamun teu teas deuk kumaha ngadahar dagingan deuk kumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang ge eleh dikeremus ku urang eta berarti ku hebatna huntu mantak daharna 40 gayeman abdi alus jadi urang mun dahar teh bismillahirrahmanirrahim 40 iba lain pan set budak tuh gayam-gayaman deh tah eta nu ngarusak mah gitu tah engke pankreasna jadi rusak khususnya jadi rusak dibere huntu urang teh teu ngagayem nah eta teu alus bagus gitu awak 40 teh lah cenah loba teh kiai mah 20 atuh 20 ge teu kaburu cenah ge 10 ge teh sia mah dasarna teh rek gagayem ulah make huntu ulah make kuku ulah make huntu wasairul izam jeung berbagai tulang misalnya orang guari boga gading gajah kan teas gading gajah disukutan gak pakai mencit haram atau tulang maung kuntuas tulang maung seketan kurang pakai mencit haram atau tulang gajah seketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teh teman-teman teu meunang pakai mencit masya Allah ulah nu mentak teu meunang make kuku
lantaran langsung Kangjeng Nabi nyarita ma'an harodam wa dzikri Rasulullah alaih fakuluhu laysa sinna wa zupra naon bae nu bisa ngocorkeun kana getih jeung disebut ngaran Allah silakan dahar teh Kangjeng Nabi laysa sinna wa zupra selain huntu jeung kuku teu meunang ku Kangjeng Nabi diulah nu mantak huntu teu meunang lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin teh barang daharna tulang geus lamun kurang dipencit engke jin neuleukeun dipake mencit ke jin neuleukeun waduh makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu jin eta jin nyana teu resep mantak lamun urang boga gading gajah eta kan tulang gading gajah kemudian berbagai tulang eta kan kadaharan jin mun ku urang diurus pakai kipa diusapan kebal-kebal aya jinan eta kadaharan jin tah engke ku urang dikitu ke ngarokok bae urang teh make kipa tah jin ke nempel kadinya set diome urang kebal-kebal urangnya jadi jin jin atuh coba bae ge deulekeun jelema anu ngarokok make kipa kos jin atuh aja kos jin da oh komo nu pipa nu panjang nu bodai so bodai kieu aju cing bol deh kan di dieu teu make kopiahnya make kaos hidung kieu urang deulekeun ngaji ditambah jin atuh emang jadi jin tadi nama kasurupan doang kasurupan bari menjadi jin asli nah mun aya kiai ngarokok make kipa jin eta cadepan kiai ge osok atuh kipa aing mah lain tina tulang itu teh rahasia pribadi teh jin eta kok kitu kayak tulang teh beurang pake mencit lantaran cek Kangjeng Nabi tulang eta kadaharan jin geus teu beunang dipake mencit sebab eta teh jin marah. Nomor kedua habsi urang habsi teh nu kafirna baheula mun pepencitan make ieu naon kuku geus Kangjeng Nabi paling benci tasabuh jeung kafir baik kuku anu aya di dieu maupun kuku nu panjang kemudian dipotong aja dipake mencit kuku jelema atawa kuku hewan sarua bae ulah teu beunang ta eta cara mencit hiji kudu make besi atawa naon bae selain daripada kuku huntu jeung tulang asal nu seukeut bisa pake mencit bisa pake mutuskeun hulkum jeung mari halal tapi lamun make besi anu henteu dicekal ku jelema boga naon kitu ngaranna make alat besi teu dicekal ku jelema pepencitanana haram kos ayeuna pepencitan teh eta pepencitan lain make leungeun jelema tapi make mesin haram nyamantek sing ade kuari urang masuk ke restoran sing ade urang ayeuna lamun meuli daging lah maningan urang mencit sorangan bae meuli daging sakumaha hebatna Australia misalnya saha nu mencitna di Australia cenah jelema agamana Islam apa kafir sedangkan mayoritas kafir kan urang teh lamun mayoritas kafir pepencitan urang mun teh nyaho haram urang kuari ka Bali di Bali mayoritas Hindu henteu nyaho urang teh anu mencitna saha haram hukumna atawa urang manggih embe geus dipencit di hiji daerah nu mayoritas kafir ya embe tapi nang mencit ya di deuleu ku urang hukumna pegat marina pegat ieu mah halal ya ngan di daerah nu mayoritas kafir haram hukum tapi lamun urang manggih embe kemudian hasil mencit di hiji daerah mayoritas Islam halal kan gitu atuh ku di restoran ya urang ka Hindu
ka Bali mayoritas Hindu di dieu teh nyaho urang nu mencitna sama mayoritas Hindu sanajan daging domba daging hayam sapi mayoritas teh Hindu haram kecuali aya khususnya restoran Ibu Aisyah muslimah eta mah geus eta halal tak urang masukna ka dinya mentak di Amerika mah di Amerika make label di Amerika mah restoran teh restoran muslim di Amerika mah sebab naon gitu minoritas Islam besi keliru jadi eta aya restoran muslim jadi urang lamun kadinya geus teu sanksi deui lamun henteu make kos kitu haram teh di Amerika mah mayoritasna lantaran Kristen tuh aya urang lamun bulan puasa ka Amerika ka ditu nah sekali-sekali ulin teh ulah dipuri be ya ke Amerika tuh nah di situ aya nya mun kopi muslim tah lamun restoran muslim tuh aya kabeh di Amerika mah aya blok muslim di Belanda komo di Belanda mah ya Allah Masya Allah teh si budak gitu tuh sapira Belanda tah deket Cikupa ka Katul eta udah Belanda mah loba nu bisa bahasa lain bahasa Indonesia di Sunda di Belanda mah nu bahasa Sunda ge loba coba ke Belanda ka ditu barang obrol bisa bahasa Sunda kula bae keur ka Yogyakarta ngobrol tah ditanya ku kula ditanya ya juga from kula itu English dong ceknya nanti dia Belanda lah ceknya terus Holland itu aing mesti pajar teu bisa ku sia atau mesti pajar bisa jadi sanksi kan sia tah praktek ceknya artinya di Bandung ya boleh jadi bahasa Sunda ya mohon saya abdi di Bandung lami terus ayeuna terus di Belanda deui aya ka Bandung deui nuju Ameng we pan paseh amat ya budak bahasa Sundana atuh resep kada di Bandung mah saya kerupuk ya di Bandung mah peuyeum segala aju atuh segala sambal raos yo aing kadung make bahasa Inggris tadi bahasa Sunda ya bule bahasa Sunda Belanda bareng teh jeung kula terus leumpang make bahasa Sunda be tapi kadang-kadang ayahnya nu kacaletot nanya what is this ya kan bahasa Inggrisnya kan kadangnya kurang lamun hebat eta kan hampir teu kajawan atuh teu kajawan okon bahasa Arab kula di Madinah baheura jeung jelema teh ngobrol jeung urang Arab ngobrol jeung urang Malaysia make bahasa Arab make bahasa Arabna bahasa Arab sakolahan teh kesel aing ngadenge kesel nyaritakeun anak teh lah nyaritakeun segala kos kitu lah geus kos gua sih dia gede sekolahan eta ge Inggris kos kitu what is to me dah cangkel teu kadenge isi asa kos hah ya teu bisaeun mah kos kitu aing puyeng bahasan jadi geus ulah kadengean eta bahasa Inggris lamun masih kene kadenge kuciwas-kuciwas kurang bagus lain hebat mantak Gus Dur jaritakeun Amin Rais sehebat Amin Rais di Indonesia tetap enggak paseh bahasa Inggris sebab naon masih kena uga eueuh tapi Gus Dur coba ge ngobrol jeung sahabat paseh jasa Inggris geus teu kajahoan kuciwas eta jalma jeung Bill Clinton nya tuh ngobrol saha tuh cuma bisa ngobrol ditonton ku sadunya biasa bae Gus jagona bahasa Inggris paseh jasa artinya paseh teh kan Inggris aya Inggris aya Inggris kitu Amerika Inggris kene aya Inggris New Zealand eta kan beda-beda tah bahasa Inggris teh istilah-istilah namun urang mah aya Sunda Bandung aya Sunda Cianjur aya Sunda kitu Cilongok anu hebat aya tuh eta kan beda-beda tah eta ge Inggris kok kitu geus beda-beda naon cara-carana nah ieu Gus Dur bisa menguasai Inggris mana bae kos Arab urang ngaseng bahasa Arab Mesir beda kemudian Arab Baghdad itu beda
kemudian kau mau ke Iran maka itu Persia geus lain Arab deui, kemudian ayeuna Arab Turki atuh beda, kau mah tuh Turki geus lain eta Arab keneh tapi lain teu beda deui jeung Mekah, beda deui jeung Madinah, Arab keneh tapi dialekna lain deui. Urang ka Mesir Arab keneh tapi kok lain deui, Yordan Arab tapi kok lain deui, da lain-lain tah bahasa-bahasa teh jeung Arab aslina. Tuh Arab aslina ge kan beda-beda, aya anu ningratna, aya anu setengah, aya anu kampungna Baduy, itu beda. Nah urang ngadenge bahasa urang Pandeglang ayo ka Baduy kan kayak gitu sekampung mah hayang seueur urang bahasa Baduy kos gitu tapi resep cakapeung mah urang teh rindu ka bahasa-bahasa kos gitu teh cakapeung mah greget. Nah ieu bahasa-bahasa tah kos gitu ya. Nah ieu balikan deui carita soal kitu pewencitan sing hade eta urang sing hade urang carita pewencitan teh nya alat-alat anu digunakeun model di Australia kan gitu tah alat iki diasupeun tah hewan kadinya digedrukeun haram aya nu digedrukeun baheula mah kitu bret aya dipencet bari mah ieu na kitu bae diasupkeun huluna kadinya dijagal sup digiringkeun plak angkat deui plak angkat deui plak aya nu tilu sakaligus tilu dikitu geblek haram pencitan haram. Nah hayam lamun hayam makan muter hayam model nu kuari hayam make jaket teh naon ngaranna cikeun hayam di jaketan cikeun ngaranna tah eta teh kapan mencitna apa teh perusahaan aja perusahaan anu Cina misalna atuh kapan mencitna ge lain 100 200 dan sampai ribuan. Atuh lamun mencitna gitu 1000 bet sengkleh kan aya mesin ya hayam tah ya hayam taruh-tarurun ka handap set muter ka dieu set di dia alat mencitna asal datang ka dia jreg asal datang ka dia muter sorangan cadad jreg dijieun alatna seperti eta diproduksi di Cina jadi geus turun ka handap set geus nang mencitna aya deui alatna geus buluna geus kalaluar geus buluan atuh ngaranna ge diproduksi tah eta kos kitu bencit. Nah ieu turun hayam di luhur digiringkeun ka dieu ka handap celek ieu muter we gitu datang ka dieu grek keputer deui datang ka dieu turun kos pabrik we kos sosotan gitu kos sosotan turun ka dieu dibadiekeun di dieu bencitna ka dieu turun haram teh ngentek anak urang hayang meuli eta waduh aju di dahar mulai geus kahayang ngaji embung nonton TV terus bae ka bapakna galak ka emakna kitu keneh tarapna salah ulah ka jeung ceurik cenah hayang sikeun ulah mah engke bae di imah oh tilok di imah mah tempe mah ulah bawang siangit sikeun bahas sekali-kali atuh beli chicken tak eta teh urang mah lain teu boga duitna lain teu kabeulina tapi ieu didaharkeun ka anak urang masyaallah mencit teh bener tah henteu kecuali chicken anu memang boga Pak Haji misalnya Haji Supendi chicken Haji Supendi jelas sama halal atuh lain Supendi ieu potongan sih eta boga eta mah halal berarti kan Masya Allah tuh ya iyalah si hade urang carita tinggal ieu bakal dicaritakeun falau kutila bimusaqallid wah beuki rame ka ditu mun aya hayam dibabet aya hayam manuk ditembak atawa dipanah iya jangan lewatkan minggu depan lah ngabesan bae gitu